Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Muhammad Fauzi Fadil dari kelas X11. Bade ceritakeun dongeng si Peucang jeung Biruang. Palaku tina dongeng ieu nyaeta si Peucang jeung si Biruang budak Amon. Dongeng fabel Sunda ieu nyaritakeun sakadang Biruang cokan anu resep ngadengekeun lagu jeung dijairan ku sakadang Peucang. Tina hiji mangsa sakadang Biruang jeung budak Amon anu keur niup sumring. Manehna mulang ka leuweung teras ngabejaan Peucang jeung ngan pangalamanna. Tina hiji mangsa si Peucang imit jalan-jalan bari ngageuk ka negeri sora nyicrit awi. Sorana meuni mardukusan timbul idena si Peucang jeung ngajailan si Biruang. Manehna nying imit ka tempat eta. Si Biruang minta ka si Peucang jeung ngajarkeun manehna si Peucang nitah Biruang ngacungkeun leutahna tuluy nepakeun kana kakal awi. Ujug-ujug we angin